Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka mun tarung mah asmita teh katotog hulu angeunna sarta katimpah puhu ceuli eungap uleng lieur campur ngahiji. Rajeun kapanggih ngan ukur bejana geus karuhan kitu mah keros deui we manehna indit ti dinya. Maksudna rek ngubek di kota heula susuganan anakna atau pamajikanana bisa kapanggih. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Ari Mang Dekong oge nu dimaksud teh rek neangan wijana. Inditna kebat ti Cigasti ka Garut. Kabeneran. Make jalan totorobosan nubrasna kaliwi daun. Gok tepung jeung kawawuhanana urang Tanjung Pura anu keur ngopi di hiji warung. Sabada silih tanya para lakwe. Mang Dekong nerangkeun maksudna yen neangan incuna anu ngadadak leungit Cigasti. Waktu imah bapana kahuruan. Pangangguran. Nu boga warung teh nanyakeun ka Mang Dekong umur sabaraha taun, kumaha pandena budak teh. Dijawab ku manehna kira-kira umur 10 taun. Oge aya cirina cingir leungeun kencana buntung sabuku. Hiji lalaki nu harita keur ngadon ngopi di dinya curinghak. Lantaran kungsi ti heula manggihan hiji budak nu kitu cirina dibawa ku hiji lalaki leuwih di tengah tubuh. Malah lalaki kolot nama harita teh milu digawe jeung manehna ngakodan karung huwi ku meuli kana wahon. Anu saterusna si lalaki kadua budak teh marilu naek kana wahon. Atuh pok bae ku manehna dicaritakeun sakur pamanggihna ka Mang Dekong. Mang Dekong ayeuna nu jadi curinghakna bari dibarengan kuting sareblakna sagala nepi ka awakna ngeleper ngarasa bungah harpanana timbul deui. Teu ngengkekeun deui belenyang we manehna ka maktal maluruh tempat wahon anu narik ku meuli teh. Di dinya manehna meunang keterangan malah supirna pisan yen nu harita numpang teh turunna di Bojong Loa. Atuh balenyang deui we manehna ka Ciledu megat wahon nu lalar liwat ka Tasikmalaya. Teu kungsi lila manehna geus anjeut dina wahon nu kakidulkeun. Palebah Bojong Loa turun heg tatanya ka tukang bajigur sisi jalan.
Memang aya cenah sababaraha poe ka tukang, hiji lalaki kadua budak lalaki. Palebah dinya turunna teh tina wahon malah ngaropi heula di manehna. Saterusna arindit deui nyorang jalan ka Cihanyawar. Teu ngurus di kacape. Gidi gue Mang Dekong teh indit deui nyorang jalan panuduhan tukang bajigur. Ngan manehna teu bisa kebat. Nepi ka Cipari geus teu bisa nuluykeun lumakuna lantaran sukuna bareuh Bukakeng. Kapaksa we didinya manehna eureun disambat ku Mama ajengan Basari nyaeta nu kagungan pasantren Cipari. Manehna diubar aber ku Mama ajengan nepi ka cageurna. Nu saterusna Mang Dekong teu incah deui ti dinya. Malah terus guguru ilmu panemu dina bag-bagan agama Islam. Jadi santri anu pangkolotna ti antara babaturanana. Ngawujudkeun maksud hade teh teu gampang-gampang sakumaha ceuk sangkaana tadi. Tapi aya oge nu teu disangka ti samemehna. Saperti nu kaalaman ku Mang Dekong. Tapi ari nu kaalaman ku Mang Salhapi katut gumilar mah istuning pait peuheurna alah batan ngadahar Batrawali. Maksud hade maranehna teh ku Bahdira teu ditarima kalawan sawajarna. Memang sahariteun mah taya naon-naon teu ngalaman riributan. Kitu sote awahing Mang Salhapina we loba teuing ngelehanana. Tapi sabalikna Bahdira beuki tembong gindi pikir belang bayahna. War-waran di piluaran mah cenah Mang Salhapi jeung Wijana geus bisa ditalukeun. Teu sirikna tapak deku ampun-ampunan nyiuman dampal suku. Pikeun Mang Salhapi mah teu nanaon. Ngan orok kaya ari ras mikiran incuna. Ngadenge war-warna Bahdira kitu teh kurang-kurang nama permah hanteu. Geus tangtu kana banjir getih. Lantaran gumilar geus nekad ancur-ancuran. Bahdira kumanehna rek dilabrak ka guhana. Pikeun ngajaga bisi aya kajadian nu teu disangka-sangka. Gumilar kapaksa ku Mang Salhapi diselongkeun heula sina ngumbara ka Cigodeg Pameungpeuk. Dititipkeun ka adina nu geus aya 10 tauna bumetah imah-imah di Pakidulan. Ari Mang Salhapi sabada nitipkeun mah terus we balik deui ka Cipacing. Kanca dangu sadayana. Sakali mangsa bada magrib harita teh. Di Cigodeg aya tetanggapan Doger Singkayo nu ngahaja datang ti Cisompet ngadon ngamen ka Pameungpeuk. Nu maraena awewe taregep naker. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran tongtonan kudu we pikaheroyeun nu lalajo supaya laku. Aya tiluan nu minangka pangorana sarta pangtegepna nyaeta si Oray, si Leunyai jeung si Batre. Eukeur mah hade peutingna. Jelema-jelema anyar panen manggih lalajoana nu sakitu pikaresepeunana deui. Atuh munasabah pisan. Sakali ngalayang teh teu wudu, mucekil we. Lantaran nu ngalunganana pakean teh mani burber teu sirikna paheula-heula. Omo ka si Oray mah nu ngigalna luar leor teu beda we teh Oray. Anu ngaralungkeun pakean teh meh teu katahan bakating ku loba-lobana. Hade mencana murah imutna. Galak maledogkeun kelet. Bener-bener matak kabungbulengan lalaki toloheor. Beres ngigel geus kapapae kabeh. Malah sababaraha balikan diganti ku bobodoran.
biasana mah lamun geus bijil bebodoran sok bubaran. Tapi harita mah kawas-kawasna bae Ki Panjak teh hayang leuwih loba meunangna duit. Anggeus nu bobodoran terus dibewarakeun. Yen samemehna bubaran rek diayakeun penca mana suka. Sing saha oge bisa milu asal daek mere sumbangan paling saeutik saketip. Leuwih meunang. Tapi mun kurang teu bisa dan nepak kendang teh capek cenah. Nu lalajo ragem ngarujukan. Nurek milu menca daftar heula ka Panjak bari curung cereng mayar. Gumilar mah cicing we nempokeun teu kaberean hayang. Deulila prung kendang ditabeuh, bende ngungkung tarompet ngagelik nurihan hate. Pikeun nu resep menca mah geus kumejot we. Tuur nyorocod hayang geureuh het ngulinkeun suku jeung leungeun. Kalayang. Hiji lalaki kira-kira umur 40 tahun. Gilak. Gerakna bangun harampang naker. Tamat ger atuh nu lalajo keprok. Disambung deui ku nu sejen. Kitu jeung kitu we pilih genti nurutkeun giliranana. Nincak nu kaopatna hiji budak ngora umurna pakokolot supawe jeung gumilar. Prung di kendang ditepak dua tarampetna neretet lagu paleredan. Memeh ngalayang nu lalajo geus timpah keprok kata Haji kuandana si Jajaka. Rupa hade dangdanan sieup pantes dangong gandang mun seug dina wayang mah Bambang Narayana. Teu salah. Anak kalayang teh igalna narimbang awak jeung dangdanan dina gulak-gilakna awak. Dina kulit-kelitna leungeun pundah pindahna pasangan istuning pancuh mata kataji. Teu heran mun nu lalajo ngaguruh keprok taya eureuna. Nah atuh anak gajleng teh kapakalangan aya nu asup sarta marentah ka tukang kendang supaya dipadungdungkeun. Si Jajaka nu keur jongjon ngalayang ngarego kaget. Tapi sanggeus mafhum kana maksud nu asup. Manehna imut bari inguk tandaning satuju. Atuh nu lalajo ger we ear keprok asa kaindit. Ameh prung Ki Panjak ngabewarakeun yen ieu bersambung duduluran. Kolebat. Dua lawan pada ngalaga. Sebrut silih tarajang. Peureup ting hariuk. Panajong pating jorelat. Satanding sarua pinterna sarua rikatna pada embung kabeunangan. Si Jajaka najan eleh tangtungan. Tapi dina suat sietna ngelid ngepeskeun panarajang lawan matak lieur nu ngayonan. Gerakna lingas batan manu kapinis. Atuh lawana najan teu salingas si Jajaka. Gerakna cepet sakilat nakis. Sakijep males ngagebug. Nu lalajo ting lalenyap bari ratug tutung ulan. Karasa reuwas jeung paur. Lantaran antuk nama teu siga nu duduluran tapi siga nu silih arah pati. Kieu. Si Sambada ngirimkeun jurus panundung musuh. Tapi si Jajaka rikat nyerong bari neungeul pigeulang. Sedang sukuna nyabet ke kemplong si Sambada. Si Sambada ngagilir robah kuda-kuda narik leungeun nu terus ngaguriwel rek nawak suku. Ngan si Jajaka rikat sukuna merengkel, leungeun kencang ngaheat, nimpah puhu ceuli. Si Sambada ngagilak bari ngarawel. Tapi suku si Jajaka nu merengkel, ayeuna robah jadi najong gado. Si Sambada luncat ka tukang. Bari neke suku nu pada sakilat. Pertrak, muncanganana si Jajaka kabeunangan. Awakna ngagaleong rek labuh. Najan teu tulus namru, tembok. Riuk beungeutna bangun nahan kanyeri. Dampar sukuna nu katuhu rada jengke, ngarasa nyeri nu lain lumayan. Tuh da,
karasa seueul kana angan. Terus wajah Karsam, dong diberi ampun euy. Kadenge corowokna salah saurang nu lalajo. Si Jajaka ngaranjug, apa kana sora nu nyorowok. Si Gani musuh gerotna, anak Haji Kusen anu pangbeungharna di kampung Cikoneng. Geus tagwe dina hatena. Ieu jelema nu kanyahoan si Karsam, lain saukur heuheureyan, tapi boga maksud rek mahala ka dirina. Si Karsam asa meunang angin, teu talangke seak we manehna narajang ngirimkeun panarajang nu kacida bahayana. Si Jajaka nu masih keneh nyerieun mumuncanganana. Biasana manehna sok luncat dina gerakan mencek luncat. Harita mah manehna ngan ukur ngalelepkeun awakna, bari ngagilek micin paneungeul sora sabrut we. Suku musuh dirontok dina gerakan begu nyungkur. Hasilna mah memang nyunggemakeun, teu disangka ti samemehna. Suku si Karsam dirampid terus ditotogkeun kleang. Teu beda we ditangkal kai runtuh ku angin. Si Karsam ngagedebut nang karak bengkang, huluna tigeldung. Teu kanyahoan. Sabot si Karsam ngajurahroh, rung jeleng ka pakalangan aya nu laluncatan tiluan. Nu maksudna rek ngahurup si Jajaka. Gumilar mireungeuh ieu kajadian geus tagwe dina hatena. Yen tontonan teh geus mangrupa jadi medan danalaga rebutan urip begalan pati. Tahan. Gumilar ngagorowok, bari jeleng we manehna luncat ka si Jajaka. Maksudna rek nyegah supaya riributan ulah diteruskeun. Tapi dah memang nah oge ieu kajadian teh lain ngan saukur kabeneran. Puguh geus diajam ti tadina. Yen si Gani katilu baturna rek mahala si Jajaka. Tinimbang benang dicegah mah kalah Gumilar sorangan nubuk bak pada narajang. Najan tetep gogorowokan bari nakisan paneungeul nitah eureun saurang ge taya nu malire tungtungna mah der we galungan campuh 2 lawan 4. Si Karsam geus udang terus we narajang ngarojok si Jajaka. Geus kitu mah Gumilar kapaksa ngalawan tembong wawasena nu lain bantrak-bantrakeun. Sagilak ngepeskeun paneungeul anu jolna ti kenca. Dina malesna bari ngabadugeun sikuna kana gado musuh. Leungeun nu hiji deui ngababuk deui musuhna anu aya di katuheueunana. Sarta terus norobos lolongkrang antara 2 musuhna nu kenca katuheueun. Satarikat malih ka tukang dina gaya balik Bandung. Nu tadi dibadug gadona masih keneh jumarijeg. Sedang nu dibabuk masih keneh ngabangkieung. Teu dibere kasempetan. Habak. Pundukna diketig ku teungeulan kepang. Nu akhirna duanana brak-bruk utah uger. Red Gumilar ka si Jajaka nu keur dihurup. Kabireung gerakanana rada kaku. Nyerieun keneh sukuna jiga nama. Waktu musuhna nu saurang ngahlang rek meupeuh. Sakilat ku Gumilar ditewak ti tukang. Leungeunna dicentok. Barang malik disampakeun teungeulan kepang kana careham. Ditarik saukur murageun huntu. Si Karsam ngajengkang nungkup gadona. Bareng jeung ngagubragna si Karsam musuh si Jajaka nu kari saurang deui nyolontod ka peupeuh puhu ceulina. Sacara gerakan refleks Gumilar malik kanu ngagorowok. Teu kanyahoan deui salah saurang musuhna nu tadi diragrageun geus luncat ngaheumbatkeun bedogna ti tukang. Gumilar rikat malik deui lantaran karasa aya angin nyamber kana pundukna. Tapi leuir teuing congo bedog geus nyantong hareupeun beungeutna. Rek ditakis moal bisa lantaran kaayaan awakna geus nyang hareup kanu ngagorowok tadi. Klebaat reup Gumilar peureum paur ku seseukeut babadog nu bakal ngahakan beungeutna. Jeleng, tuh, aduh.
Hiji badan manusa ngoleang rag-rag bari nungkup beungeutna baloboran ku getih. Gumilar ngajapapang di tengah pakalangan. Kanca dangu sadayana. Gumilar ayana di Cigodeg teh nuturkeun Pak Uhi jeung Maemot. Nyaeta nu dititipkeun ku Mangsal Hapi pikeun ngarawatan Gumilar. Nu ngarasa hariwang ku tindak tandukna Bahdira lantaran kadeuleuna keukeuh we siga nu ngandung hate kanu jadi incuna. Ka Pak Uhi meureun Gumilar teh pernah aki tigigir. Lantaran Mangsal Hapi ka Pak Uhi teh dulur sabraina Kapi Adi. Tadi nama ngumpul ngahiji di Cipacing. Ngan sanggeusna pada dewasa malincar ngumbara ka jauhna. Mangsal Hapi ngumbara ka Garut nuturkeun nu jadi pamajikanana urang Cicapar. Hiji lembur nu pernahna ditutugan Gunung Talaga Bodas. Sedang Pak Uhi ngablesat ka Pameungpeuk. Sarua deui nuturkeun bujur pamajikan nepi ka anak beranahan. Ayeuna Pak Uhi matuhna teh di Cigodeg ngawarung sisi jalan. Warung sangu nu kajojonaker ku para supir. Eukeun mah murah hargana, turug-turug ngeunah pasakanana. Malah sajabana tinggal jualan dahareun teh sok mondokeun deui. Jadi panonoban padagang-padagang nu daratang ti jauhna atawa supir mobil boh wahon boh taksi anu hoalna ti Cikijing atawa ti Garut pisan. Tara dipentas sewaan. Najan marondokna aya kana 2-3 peutingna ge. Cukup ku bari ngadon dahar we di dinya. Warung sakitu majuna teh ngan ukur diurus ku Maemot. Dibantuan ku barudak duaan. Incu-incuna katilu lanjangna awewe geus aya umur. Da ari Pak Uhi mah salilana oge aya di kontrak karet Miramare. Jadi buruh kontrak di bagian pangununan atawa rock buis. Babarengan jeung anak-anakna anu pada karuli dikontrakan. Balikna ka Cigodeg 2 minggu sakali kitu we mun seug tas balayaran. Ku dipasrahanana Gumilar teh Pak Uhi katut Maemot kacida ngarasa atohna. Di lain-lain oge masih kapernahan incu. Maksud Pak Uhi tadi nama Gumilar atau Wijana teh rek terus we dibawa ke kontrak sina diajar digawe. Tapi ku Maemot teu dibikeun. Keun bae cenah pikeun pibatureun tunggu warung. Ulah eueuh ting lalaki pikeun batur pakumaha bisi aya naon-naon. Di dieu oge pagawean mah teu kurang ngalacai atawa meulahan suluh tea. Maklum di warung pigaweun teh teu towong-towong. Waktu aya tatanggapan penca awewe tea Gumilar oge milu lalajo bareng jeung nu loba. Milu keprok, milu surak. Sanajan ngan saukur tuturut mending. Da ari dina jero hatena mah manehna boga rasa yen tingkat pencana teh harandap keneh pisan. Malah kalau lobaanna mah lain nembongkeun gerak krengkak nu pinuh ku tipu daya dina enggoning nyusun panarajang atawa ngabela diri nada serangan lawan. Ieu mah samata-mata mamerkeun
gerak mata anu gular-giler kandar kasisi maredogeun kelet jeung delek ngagebahan lalajo ku kicep jeung rindatna mata nya ieu pisan meureun pangna dikaleprokan teh. Dar kendang ngemprung deui dina acara mana suka Gumilar seselendep ka hareup hayangeun leuwih sidik lalajona lantaran nu dek disuguheun ayeuna mah geus tangtu bakal beda jeung igal nu dilakukeun ku awewe-awewe tadi. Ti mimiti prung manehna nyaksian giliran anu kahiji panonna istuning teu ngicep-ngicep nitenan gerak leungeun jeung gonta-ganti pasangan suku nu ngawangun kuda-kuda ngalayang di pakalangan. Prung giliran si Jajaka Gumilar ngagelinyu kata aji ku gerakanana nu rancingas lingas padat kudaya serang nu kaitung hebat oge. Oge dina ngebrehkeun gerak tahan diri. Oge carana ngepeskeun panarajang lawan anu dibarangan ku tipu daya anu memang ampuh. Gumilar unggut-unggutan nembongkeun pamuji nu teu dikedalkeun ku lisan. Tapi ngadada kriuk beungeutna jadi robah. Panonna nyurang tarang kerung lantaran beuki lila mah manehna teh asa-asa apal geus neuleu nu kitu pasanganana teh ngan poho deui iraha-irahana jeung di mana ulin naon eta teh ngaranna. Sabot manehna nginget-nginget teu kanyahoan jeung we aya saurang lalaki nu luncat ka tengah pakalangan. Anu saterusna si Jajaka jeung lalaki nu anyar datang teh jadi padungdung. Teu beda we ti nu keur rebut hurip begalan pati silih arah nyawa. Omo barang si lalaki teh ragrag. Anu satuluyna disusul ku tilu jelema nu ngahurup si Jajaka. Gumilar hatena ngalenyap geus copre dina hatena yen nya-nya si Jajaka teh rek di arah patina. Omo barang manehna mireungeuh si Jajaka bangun anu kadeseh napasna teu sirikna ditahan ngarasa paur sarta hariwang ku kasalametanana. Nu sejen nya kitu keneh sarua pada hariwang ting darenghap narahan napas. Suara nu surak jeung keprok ngadadak jempe diganti ku dugdegna jajantung di masing-masing dada nu lalajo. Mangsa lempangkeun ka si Jajaka anu geus kana tangtu maranehana bakal nyaksian hiji adegan nu matak ku kurayeun bulu punuk. Lamun si Jajaka teh teu bisa hasil nyalametkeun dirina tina panarajang nu jadi lawan-lawana. Tepat dina kaayaan si Jajaka keur kacida bahayana. Wah jelang bae. Gumilar ka tengah pakalangan. Sakijep manehna geus bisa ngaragrageun dua lawan. Waktu aya nu ngagorowok nyebutkeun aya polisi. Gumilar ngalieuk. Hiji kasempetan pikeun si Gani. Nyaeta salah saurang anu narajang si Jajaka. Sakilat manehna nyabetkeun bedog rek nyabet sirah Gumilar. Gumilar rikat malikeun deui sirahna tapi leuwir teuing. Bedog si Gani geus nyerepet manten seseukeutna. Anu rek ngahakan beungeut sacekna. Anu pikeun manehanana mah geus taya dahangka, geus sanakis atawa ngejat. Lantaran kaayaan pasangan badana keur kacida gorengna. Iwal ti peureum teu kuat neuleu borelakna beuteung bedog anu geus nyampeuk. Tapi si Jajaka teu cicingeun. Mireungeuh panulungna diancam bahaya bedog. Sakilat manehna ngayakeun gerakan alap-alap nyamber anak hayam. Awakna ngalayang ka deukeut si Gani. Bari nyabet pigeulang Gani anu nyekel bedog. Sarta diteruskeun meupeuh cukang irungna ku leungeun kencana. Sedang suku katuhurna nejeh bujur Gumilar. Anu kajadianana hebat oge. Bedog si Gani teu tulus barang hakana. Malah si Ganina sorangan jadi ngabebengkang nang karak.
nungkupan beungeutna nu baloboran getih tina irungna. Sedeng Gumilar ngajolopong nang kuban. Sanajan irungna rada megekan lantaran nyium taneuh. Tapi manehna salamet oge, beungeutna teu kasurilam bedogna si Gani. Rajaat Gumilar hudang dina gerakan maung lugay. Anu saterusna ngagajleng dina gaya bajing luncat. Sakilat geus nyang hareupan kaopatan lawana anu ku nempokeunana gerakan Gumilar kitu teh pating puringis bari malundur undur-unduran. Sedang nu saurang mah masih keneh ngabebengkang bari nungkupan beungeutna. Can wanieun hudang sieuneun ku Gumilar. Lumeh tadi make ngabongohan rek ngadek. Red di Gumilar ka si Jajaka sarengeh seuri. Sedengkeun si Jajaka ngembang kadu melohok mireungeuh dua gerakan Gumilar anu deung deuleueun jeung kacida bahayana pikeun lawan. Nuhun saderek. Cek Gumilar miheulaan ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman nganuhunkeun. Sawangsulna ngaturkeun nuhun kana pitulung saderek. Ulun si Jajaka bari gape nampanan dengan Gumilar. Manehna oge nganuhunkeun. Da upama teu ditulungan mah can puguh salamet yang hareupan musuh opat anu memang teu bolos terong kosong. Lain pagawean mameh dahar. Naon teh baku ari geus aya nu ngamumurah nyawa teh parebut awewe. Dua urang upas nu keur ngajaraga di kawadanaan ting Torojo. Lantaran aya nu laporan yen di Cigodeg aya nu keur galungan. Nu saurang nanya ti peporongos bari ngulang-ulang pepentung karetna. Bubar, hayo, tutup permainan teh. Upas nu saurang deui marentah supaya tongtonan singkayo teh ngeusan sarta nitah bubar kanu lalajo ulah ngagimbung kitu. Sumuhun mangga. Kokolot doger singkayo mani memandapan. Saterusna manehna cih kapanjak rombonganana marentah supaya beberes. Buru-buru baku ari aya tongtonan penca awewe teh. Kita sok ditungtungan ku ributan. Nu lalajo deui kalah ka ditarang apa neuleuh nu galungan teh lain dipisah. Resepnya nyak sia nu parebut nyawa silih podaran teh Malik ayeuna mah ki upas teh ka jalma-jalma nu masih ting rariung. Sabada bubaran teu buru-buru nyaringkah kalah ting laliud kawas nu hayangeun nyaho kumaha jucungna eta kajadian anu patelak. Nu diperong teu wudu seber neuleuki upas nu bangun garang teh. Panona mendelik kumis centang katamah bari ngulang-ulang pepentung karet. Buriak we bubar nyaringkah malah aya nu kukultu sagala ngan teu tarik. Basana teh pakodoreun teuing. Teu pupuguh make kudu misah. Kuriak ting kalengitan hulu. Kituna teh bari ngabeng-beos indit ngaleos ti dinya bareng jeung nu loba. Srog upas nu saurang nyampeurkeun kanu keur ting rariung. Ret ka Gumilar sarengeh seuri bari pok nanya da geus wawuh. Geuning jang-jangan teh. Kunaon cenah ieu teh jang? Upas Marta ngaranna teh nanya ka Gumilar alias Wijana. Eta juragan. Ngawitan mah nya ameng bebarayaan we. Nanging rupina kalepasan. Kitu menawi teh. Gumilar satengah ngilungan. Anu padahal mah manehna oge teu ngarti nu jadi alatanana. Naon sababna pangna si Jajaka diasupan nu saterusna pada ngoroyok.
Oh gitu. Eta tuh make bedog sagala. Sugan teh parebut awewe. Cek upas Marta bari malik ka batur upas Ado. Sumuhun sanes. Rupi nganggo bedog marupina supados namihan sieup tadina teh. Nya heulah. Kan bae atuh. Sugan teh gelut ngahaja. Upas Marta teu kapapanjangan. Ongkoh ngarasa erawe deui. Rek dijajarikeun urusan teh lantaran maranehna oge geus ngarasa kahutangan budi ku Mak Emot. Mineng dibere kuah angin lodeh perdio di warungna. Harita oge bari ngaleng punduk Gumilar bring we arin di tidinya nyamperkeun warung Mak Emot. Gumilar teu poho ngajak si Jajaka misarahan ku kiceupna. Ngarasa melang bisi heg engkeh dikoroyok deui. Si Jajaka tuh daekeun. Terus saya manehna nuturkeun. Sanggeus dibere ngopi mah. Si kopi sagelas sewang, katut lalawuhna pisang goreng. Cau lampeneng karoneng. Mani beak 5 sikit sewang. Leos bae upas teh arinit deui tidinya. Jaba bari marawa pungkusan pisang anu kari dina piring dibahankeun ku Mak Emot. Atur lumayan cenah kanggo landong tiris. Saleosna upas-upas Gumilar maleos we ka dapur bareng jeung si Jajaka. Dar we dinya ngobrol. Babakuna mah Gumilar nu ngahaja ngajak cacarita. Hayang nyaho naon sababna pangna nepi ka kajadian kitu. Lantaran nu kajudi kumanehanana mah nilik peta sarta ucapna jalma nu tadi ngoroyok teh kawasna moal salah deui eta teh tangtu musuhna nu ngahaja ngarah pati. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.